apalin gerak. Abi ame karawan. Abi loba hutang nih. Abi mana? Abi mah ini 7 mana? Kesini ditukarkan sih mah ditukarkan ini. Enggak asli. Tuh 7 sama kacok deh. Nu abi we nya. Nyantu we duaan we dikocok mamarane mana abi mah 5 nya. 2 nu abi tah ieu mah nu abi. Tah. Mending ieu bieu teh siti genap. Ciken. Tadi genap tadi genap. Berarti abi bieu 8 nya. Abi mah 4. Abi kadua 8. Tadi aya nu genep sarua jeung abi. Nya kitu. Heuwe. Teuing abi mah da 8. Aya nu genep nih. Moal tadi doyan. Moal atuh. Daya genep di duaan. Ini abi ka sabaraha atuh nih. Mana sabaraha? Genep. Berarti kadua. Abi da 8. Oh, katilu. Nah, iya jeung sarapan hiji kuduaan we besi teu bayak. Iya aya tutup. Saya aya mah kerupuk panghaneut tuang. Kudu aya kerupuk meh rame tuang teh. Ieu kurang borong kabeh kalem dah. Mana nggak borong? Gusti meni alhamdulillah orang panglaris gustinya. Nih balik di pasar teh langsung aya borong. Alhamdulillahnya mana kayak urang heuh nu meuli. Terus lagi mana transfer gede. Geus kecaa sakieu we. Coba teuing bisi teh katuang heuh. Ya resep mana bahannya loba teuing geus gajihan benernya sakit mana nya? Biasa gajihan atau menang bonusan sama menang bonus. Dia resep meni sakit mana aya sakit nanti gawe naon podi urang teh? Eta geuning gawe kolom berat. Aya kolom berat kumaha gawe mah? Eta geuning anu tukang sasapu di jalan, kolom berat mah. Banyak meni mah pas sasapu di jalan ngukul oge meni bonusna gede Mana digaji lagi gede nu kitu mah da capek. Gimana emang gawena di mana? Ka hujanan, ka bulan. Di mana gawena? Di mana nya boleh urang asana mah di Sulawesi. Ya Allah ya Robby jauh-jauh teuing. Tuh matakan dia ada di Sulawesi mah atuh gede gajina beda jeung di dieu. Di dieu mah gede tukang sasapu teh dibere 20.000, di dieu itu mah 20 juta. Atuh misalkan urang bawa ka itu udah gawe atuh. Kayak urang pangbejakeun nya sugan aya. Pangbejakan tuh urang. Jadi urang teh ieu da salah urang teh gawe wae. Jadi kan onsa mungkin kurang resepen ka urangnya. Urang teh tarima we bae udah. Bae we dah. Salaki nu kitu patut mah geus we da nu lain. Urang dosa teu. Henteu halal. Sah meureunnya. Halal sah. Juga nih masa lain kuno da atuh lah pamajikan teh kudu resikoan urang teh urang ge ieu andalkeun warung anu meulina urang teh saha da maneh deui geuningan nya alhamdulillah urang ka warung wae maneh jadi boga duit teh sok itu we raha iman boga duit bang poe nganupa ayeuna we meuli teh geuningan ayeuna bubuhan gajihanna gede masa 45.300 47.700 itu enak mahal cenah iya kumpul-kumpul. Makanya teh kan enak teh. Enak kan itu 10.000 yang di pasar tengah. Baik udah jadi loba. Itu teh seberapa? 7.700 sama 4.000 jadi sabaraha. Jadi 5 hiji 550. Gece bener ah. Ieu mahal nama hiji jadi 1.000 hijinya. Diri itu nak gece urang udah ukur nyimit euti. Iya. Sabarangan kabehanana 50.500 50.500 iya teh jadi 1,5 nya cing bae maneh teh ngitung teh kumaha cenah 1,5 jadi 3 opateun 5 opateun 5 opat tambah 1.000 5 opat 5 genep 55 ieu we 58.500 saya noge 5.002 nama 5.002 teh kece nama noge mahal 2.000 meureun kece teh 3.000 dituna 3.000 ini 60.000 nya sok bae lah eta semua bisi ieu bisi busa kedua-duana deui kece tapi ge dibayarna sorenya urang naon kece aneh kan salaki urang teh transfer tapi kurang teh can dibawa da ya tuh aya itu sore mangkes we maya nu kamari-kamari ai maneh ieu mah nu kamari kican mayar ieu kanyuk deui ayeuna sakieu sagobegan kieu hengke dibayar mah sore urang ieu urang teh di modal teh aku maneh meni batur gedah harayang balanja ka aing karunya sih kita bisi erek tuang urang teh eueuh dengan sangu heuh atuh meuli hungkul nganyuk mie hungkul asa mah kabeh kitu
kalian ke isuk salaki orang mesti balik ketemannya cenah. Paribasa mana mah isuk deui mana kita salaki orang balik teh. Nanya cenah dibere duit 20 juta teh. Ubeuna naon di imah teh? Kan aing kieu mah aya hasilna 20. Heuh dikamanakeun mah 20 juta teh geun ka aing nganyuk deui. Biasa kecil dipake Bang Teh. Biasa orang ngilangan gitu salaki gawe di luar kota, mana ngiluan kitu patut sia teh. Urang ieu duitna jeung mayar kasih ke cenah tadi, can kabayar era pisan. Udah sama kitu angga paribasa. Meuli ka batur nganyuk ka aing sia mah. Jeung meuli minyak dari maneh mah eueuh minyak. Kan minyak. Jangan aing urang masak endog kumaha eueuh minyakna jadi rek meuli heula minyak kasih ke cenah. Sia mah da kitu Inya nyanggakeun ke. Atuh mending ke batur meuli kumaha beulieun. Kayak sorenya dibayar nanya orang ieu tukeun ngadaguan rek meuli minyak. Ngadaguan duitna itu aya duit mah ngan 5.000 mah mah ka ditu ka dieu geus meuli minyak. Atuh di ngarumasakeun sia teh meuli hungkul. Bae atuh sia teh keuceul dangke ge sore bakal dibayar meuli sulit-sulit teuing hirup teh. Sulit teuing mana kok aing teh dibere wae mah poe teh mah teh nganyuk teh ka saka aing sia mah aya gablek duit mah ka batur meulina. Atuh, tong sulit dari tetangga teh. Anggar bakal dibayar. Bakal dibayar. Isuk sore mana sia teh. Pas mau butuh kata tangga, da engke ge butuh mangkasa kata tangga deui. Oh, waduh nulungan ka aing tetangga oge sia teh mending. Mane kok deui sia. Kayak kurang ditulungan boga duit mah. Paribasa boga duit mah mana wae anu keuceul nih tong kabe tuh keuceul atuh. Itu ka dikeun we. Geus kagok da. Eta we teh bungkul we jang dengan sangu mah meni itu karunya batu besi dik maleuli. Eta aya kene teh tuh miloba kene. Tidak kurang ya bakal dibayar ke isuk sore. Modal aing teh aku maneh atuh meni paribasa isuk sore. Ieu urang teh tetangga maneh. Heuh tetangga aing tapi atuh lamun bisa ngabangkarkeun aing. Tong sok sulit ka tetangga teh. Paribasa sia mah. Aing aya pangabutuh ka maneh mah geun ngamane sagala eueuh keuceul hampura keuceul aing mah jelema teu boga. Da urang mah emang bener jelema teu boga maneh mah teu warung loba duit. Tapi sama paribasa butuh mah kasana bakal ka tetangga. Tapi kan aing kan butuh ka maneh geuningan eueuh sia teh. Hengke mun maneh boga tong. Sok bae bawa kali itu bawa. Kayak sore ku aing mun maneh ka dieu ku aing ditagih ka imah sia teruskeun. Padahal mah urang arek ka ditu ka tetangga urang meji deui. Nih, perang dagang teh asa dang sida kowe nya. Nu nganyuk teh saban poe ka dieu nu meuli ekor hiji nu nganyuk 10. Aing teh kumaha tuh nih? Anyukan wae ke isuk modal isuk mah. Geus kulutus wae dagang teh ciga nu teu niat we urang ge kurang dibayar. Kaneng sia ka itu mah tong geuceu ah. Aing teu niat dagang mah tong sok dagang atuh. Sia tuh niat dagang nyaho niat dagang atuh aya anyukan wae mah sia teh modal aing ka mana? Haban wae nganyuk wae. Lo mangga mantuk eta yang dibawa deui ku aing anyukanana. Mun mung dianyukan tong hayang dagang. Geus we atuh mah. Sia aing dagang teh sia teh dagang mah aing mah yang dibeulian ada yang dianyukan sia teh. Mau balik modal sia mah dapat dibasa. Isuk cole sia mah. Itu mantuk angget ah. Geus dibere ku aing teh masih kan kukulutut. Geus gandeng tong kukulutut wae digeber teh meuni alus. Abinya ka hiji, abi kadua. Nah, abi we nih, mana mada 3, abi nah, 8 we. Nya, 8-nya sitinya. Naon? Mana nih, sok-sok atunya. Kalau mangarici saya taman nih. Abi we meureun. Abi we, sok sabaraha sisi. Abi 8. Si mah bohong gitu we, da bener. Tuh, ngomong gitu mah menang. Nih, mulesan pisan ih tapi menang. Lu tambah ya tambah. Ayo we mentaan maneh mah nih. Mata tong ngiluan we. Dan si teh we ngahiji, jadi abi mun menang teh kasih tikeun. Tah, geus tong ngiluan, mun teh boga. 2 tuh mending. Pasang hiji wae. Pasang hiji wae tuh, pasang hiji wae da teu rame. Bae atuh. Hok sang sabaraha maneh. Abi geus ngarawat loh, Pak. Hok li pasang 2 we. Oh, abi minta deui atuh hiji deui. Sia nih. Ayo itu tadi. Sok. Ku abian nih, ku abi. Kita bakal ngalici tuh. Mah atuh nih. Sok. Abinya, abian. Abi beak nih. Pasang opat enak, pasang. Abi ngarawat, abi boga 2. Abi boga. Abi ngarawat. Ina aku ngabalik naon atuh nih, da yang abian balikeun naon da ieu mah ngarawat atuh. Ini mah licik. Nih abi mah
boga dua. Minggas we atuh eleh mah eleh nih abi oge teu boga. Sieun we teh mah ngalicik apa. Henteu we ai mah tadi nya Siti. Kan Siti henteunya. Dia kan dayaan yang kayaknya kan mah. Nih ini mana Hasil kita gitu mah eleh mah. Eleh mah meuli deui we ka Jawa atuh dicarikan kumaha dari sekolah deui. Atuh Siti ini bantuan. Ayo. Gitu guys. Satu ani mau atuh nih. Mana bisa dicarikan kumaha? Nah atuh buat eleh nih da urang mah. Nih. Is, Atuh Nela atuh di room nih Siti bantuan. Nela nih. Eleh mah eleh kita atuh nih. Ini atuh da minta eleh da. Meuli deui we atuh macam Nih ngalicik. Tewen ayo anu abiang. Atuh, Siti bantuan. Cici. Ninggas ada yang hareureui wae. Ngeus. Kaira nih saya mah abian bae pan manehna eleh atuh Curi. Anggur we curikan. Curikannya si kita mah juga itu balik kan. saya mah aya abian. Ai mami. Awas ih Kaira pisan nikah ditu nih. Mami. Ya aya abian atuh nih. Oh boda eleh atuh. Curikan nikah ditu nih untuk jeung curikan atuh. Nya Kaira maneh mah nih kali to abian atuh nih. Itu we nih. Pan eleh maneh mah. Kali itu balik Dia dijarekan ke mami atuh. Kali itu balik curikan unih nyeri atuh. Ini Kaira Satu pisan nih. sarwana pisan. Eleh mah eleh we lain ceurik atuh. Daya mah abian atuh nih ka dieu. Nih da eleh apa cuma balik Oh, ini balik maneh mah. Amit-amit sakita. Awas. Daya we kieu Kaira si kita cerikan. Kieu. Nah jadi sauti. Kusi kita mah Si kita tuh dibawa. Dia udah mawa gitu. Awas ya kita tempokeun. Sakur main deui lah. Sakur main deui bae tiluan mah. Iya. Iya naon? Boga nasaku abi poho. Tuh. Sok pasang tilu. Nah jadi loba anu Siti.